Ece boga masalah teh hirup di alam dunia lihat wah rakap taya nete sentek nicat sebelah kedatpakeun musatan kokoronya so balang saprosa hirup di alam dunia jadi jalma nu sangsara kudu kumaha kudu kumaha kudu atuh ka abdi kayak gitu mah alaika nu bedana ceceng ngaji jeung mulut ya nabi nya beda lah mulut mah menang berkat ngaji matara salam alaika cie bajuna anyar deui ya habib anjay simer bos bajuna salam ani hurung bajuna alaika ya habib hebat mana boga simer salam nya hebat kana si Torik 2 bulan jadi haji alaika sholawatullah eta baju mana ngahutang lain alaika manawe sia ngahutang ini kasan dibayar ya nabi geuning cicina eueuh hiji ka mana salam dijual ku salaki kamari alaika jangan salaki mana ngajual cincin ya rasul biasa moda jang mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam sayur kentang nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lalunas hutang. Astagfirullahaladzim. Kadamuan wa minat tarik eta hutangna rada seueur. Alhamdulillah. Seueur hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billah. Hamdan liman zi'anna al-insana bil akhlaqil karimah. Wa salatan wa salaman ala afdali mutahalliki bil adabil azimah. Wa alihi wa ashabihi wa kulli man iktafa tariqatahumul qawimah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Al-ayah tamimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala syair ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Acan dilajengkeun panyuhun apunten pisan ka pangarsa operator salon ini basnya kaagungan basna kaagungan kasep pager basna kirangan bas turunkeun saeutik bas ulah salon diturunkeun basna bas cek lau cek lau candi bere cek galau cek basna turunkan saeutik deui basna bager bas rada tuh. Apakah ada yang mengomeng salon yang mengomeng aya kasih bager ada ya. Nah basna turunkan middle-na diangkat lain salon diangkat middle-na diangkat bas turun middle naik high-na dibuka saketika kasep high-na dibuka high higer tulisan dinamik sana higer. Itu saya sebelum jadi mubalik jadi tukang salon heula baheula soalnya. Cek lau cek cek lapar jamaah beunang tanya cekap sakieu kasep agar doakeun tukang salonna mudah-mudahan sing asup surga jeung salon-salonna di bawah. Ulah hatur nuhun kasep agar nuhun masyaallah. Kahatur tipayun kersana pemandu waktu penata acara nu kujisim kuring dipihormat sahibul awqat
Urang doakeun mugia anjeunna sing tambi-tambi kabarokahan di Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah, bapak haji dan ibu hajah nu puji sim kuring pipi hormat. Wabil khusus kakersana anu mulia guru sim kuring guru urang sadayana salaku khadimul ma'had pangarsa Bapak Kiai Haji Ujang Saifuddin nu kurang doakeun mugia anjeunna beserta keluargina sing tambih-tambih barokah kahirupanana amin. Jadi kitu deui para santri wal santriyahna sadayana mugia kenging ilmu manfaat dunya sinareng akhirat. Kekalangkongan para guru sadayana, para tokoh ulama anu hadir dina wengi ayeuna hapunten sanaos teu disebat nami hiji-hijina tanpa ngurangan rasa hormat jisim kuring mugia pangarsa para guru nu hadir wengi ayeuna sadayana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal aparatur pamarentah nu ku jisim kuring dipihormat kersana Bapak RT Sinareng Bapak RW na tekalangkungan kakersana Bapak Kepala Desa nyatana Bapak Dede Harisman, oke tekalangkungan Bapak Camat, Bapak Zainal Arifin, oke tekalangkungan Bapak Haji Jojo Juwarno, anggota DPR Kota Banjar, nuku jisim kuring dipihormat, oke tekalangkungan Kejaksaan, ya muludan apa sidang? Kejaksaan Kota Banjar, Bapak Haji Suparka bangsa hapuntennya udah ring mamaceun harga serap kula puitnya. Mudah-mudahan Bapak Kapolsek, Bapak Taruman, Bapak Babinsa, Bapak Babinmas kum sadayana aparat keamanan negara beserta umaro ulama nu kumpul wengi ayeuna sadayana urang doakeun mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi sekaligus milad pesantren anu K22 di payunan pejuang-pejuang khusus para alumni umumna para santri nu mudah-mudahan perjuangan sing dijantenkeun ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para alumni di lemburna masing-masing sing maranfaat hirupna barokah kaayaanana soleh-solehah kulawargina. Atau gitu deui isuk jaganing pageto para santri kaluaran pondok pesantren Fatur Rahman As-Saifiyah mudah-mudahan sing janten jalmi-jalmi anu berguna pikeun nusa bangsa katut agama amin amin ya robbal alamin. Atur nuhun pangarsa pun lanceuk Kang Ustad Rifki nu masyaallah nyalabatan pamajikan di kamari geus ngawe-awe. Bahkan tadi isuk pas salat subuh asup WA saha ieu si Rifki deui Yai di mana kene subuh bos di mana kene Allahu Akbar ada cenah sieun teu datang moal mungkin teu datang piraku teu datang da wingi sarua butuh amal ibadah amplop ae pikiranana gimana kenaon yang amplop jauh-jauh ka Banjarnya di Bogor ge aya mesere amplop 10.000 nya nu penting mah urang balik di dieu bisa nambahan dulur duit lah ya pikiranana ceramah ulah sok mikiran duit daripada cicing di imah mantap kalau bakal hulang hutang emang ece nggak hutang wae paduainya sakali ini hatur nuhun perjuangan panitia insyaallah ngajadikeun cupang lantaran turunna rahmat kadeu Allah Subhanahu wa taala amin. Utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan asa berat nanggung berat nuhun berat narimakeunana ningali nu hadir sakieu seueurna alhamdulillah. Masya Allah sanaos teu katingali di panggung teu katingali nu katingali nu pangarsa we hareupeun lampu tukang mah pararoe mana ditanya ku MC kumaha ibu taruduh tunduh atuh kumaha wing sarua uyuhan cenah 2 hari berturut-turut acara saur pangarsa ti wong Imigon malahannya masya punten pangarsa sim kuring mah dina masalah jadwal memang komitmen saha nu dipayun eta nu ditampi pangarsa nu Minggu wengi Senin teh rarasan kos ngeusi nu kosong wengi ayeuna hungkul malah jadi pamit teu ngahargaan pangarsa Kang Ustad Rifki masalah nyatet kadahna wengi ayeuna teh di Garut kan kusabab di Garut teh aya nu manggilnya arek naon ka ditu ge jauh-jauhnya mending datang ka dieu jelas alhamdulillah
jamaah saurna Pak Camat macana Pak Camat Pak Kejaksaan nyebutkeun ya kiai keur pirang teu bungah ku pirangna ge batur nu ngarekam batur menang duit tina ikan mah teu hikmahnya aman-amanna ge jeung driver we duaan silahkan kalau mau diupload silahkan buat syiar agama Yahudi Nasrani media dijadikan kemaksiatan mudah-mudahan orang Islam nu jago IT dijadikan ketaatan insya tapi nitip pisan ulah sok udat edit ulah sok tukang potong video ceramahna kedah ti awal dugi ka akhir soal like subscribe pos kitu mah da urusanana eta mah rezeki anjeun demi Allah pangarzaqna haji saya tidak pernah 1 rupiah pun youtuber nu mere kawin hayang mah hayang ada nu mere tapi teu sawios anfa'uhum linnas manusia terbaik itu yang bermanfaat untuk orang lain kan we rada teu nyaman we kadang-kadang sok diedit aing jadi kartun rame kita kitu tanya make kartun make kujang seger Gusti aing meni alebatan cemen teh naon lahnya supaya barokah jang batur jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala supados tanyang kolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang ala bae kana muarana urang udak pamaksanana urang taramba ieu pangaosanana insya Anstada can sim kuring ngadadarkeun tutung pusing ati nu dijejer carita hampura langkung ti heula jauh di jugjug anggang di teang sim kuring di Kabupaten Bogor dongkap ka Pondok Pesantren Fatur Rahman As-Saifiyah teu aya maksad baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan sim kuring uninga sim kuring emut kana diri sim kuringnya lira ieu teh sim kuring ngaos teh di lingkungan pasantren anu jalmi nu hadirna ge sadayana jalmi-jalmi nu pasagi ku pangarti jembar ku pangaran hirup kasipuh ilmu waspada permana tinggal dumasar kana hal ieu sim kuring dongkap saja silaturahmi nu dipamberitaya sanes barokah silaturahmi urang sadaya sing panjang yuswa bari gampang milik sinaran rizki amin ya robbal dumasar kana hal ieu hampura bae boh pilihna dina enggoning cumarios ieu kirang tata kirang basak kirang panata dudugak lukak tanya cuman taka kasar basangkal turgarihal pilih ceramah simkuring lamun pondok mantak nyogok lamun panjang mantak juga maur saur bae carik agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu dipentat ti pala dulur sadayana kumaha bade ngahampura turnuhun jamaah simkuring mah izin kacamat Pak Kades pangersa guru simkuring ceramah ka Banjar mohon salah nembean abdi ka Banjar mah seringna ka Ciamis ka daerah Garut Tasik sering jadi izin mah izin uing mah orang Bogor Banjar mah jeung Ciamis kalebetna memang Jawa Barat Sunda teh Sunda lemes hari Bogor mah rada kasar bios make bahasa Bogor biasanya lamun ada kasar saletik mah maklum we da makhluk kasar lain makhluk halus pokona mun bahasa kasar da lain kutil anak ieu gitunya masya sanaos tadi ku pangarsa MC dipanggilna dugi ka muring ka 10 kadanguna oge Kiai Haji masya Allah doa we tamanya mudah-mudahan sim kuring sing aya sip jadi haji amin ya Allah ya robbal acan sim kuring mah acan haji maka pemerintah harus nami Cep Aang Ahmad Sutiawan tos baik itunya tapi insyaallah pangarsa doana mun teu lepat tahun 2002 genep sim kuring jadwal pemberangkatan alhamdulillah nembe zarah hungkul ai zarah umroh mah tahadus bini mah setiap tahun aya rezeki masuk dipake berangkat alhamdulillah tapi eta sejak doa eta nu ngajadikeun muring ka 10 teh eta justru mana nyaeta kiaina ieu jauh tanah kalangit ayah haji mah bisa dibeli ku harta asa ayah rezeki loba bari ayah nasibna bisa berangkat sedangkan janten kiai mah teu gampil perjalananna masya karena kecap ku kolot baheula pangarsa lain cai lain walungan Bapak Camat anu bageur abdi mah nembean Pak Camat ka Banjar mah nembean biasana lamun ka Ciamis lamun ngahaleuang kitu tos sok disawer ku camat teh gitu ieu mah lamun di Ciamis gitu di Ciamis atanapi di Garut biasana gitunya biasana gitu kategorinya biasana ari teh biasa mah nya biasakeun we wayahna eta mah lauk teri awasiritan lain kiai lain ajengan santri oge can aya ilmuwan santri oge can aya
Kanuhun bantuannya udah dialokan we mah tersep dialokan mah dumasar kana ieu mah manawi Allah maparin putuh ka jisim kuring jeung barokah hidayah ka urang sadaya mugia rengsena ieu acara urang tiasa ningkatkeun ajen iman takwa ka Allah subhanahu. Ibu bapak jamaah nu ku Allah mulyakeun Kanjeng Rasul diutus ka alam dunya sajabat dina janten rahmat pikeun sadaya alam. Kanjeng Rasul nyandak 2 SK, nyandak 2 piagam, mencek budak sakola mah nyandak ijazah. Ngan ieu piagam hanya 2 anu bakal dibikin ka urang. Piagam pertama naon ang Basyiron. Piagam kedua Nadhiron. Naon cenah Basyiron teh? Kabar pibungaheun jang jalma-jalma nu tararakwa narikat tilar di alam dunya bakal lebet ka surga alhamdulillah. Ari eta cenah Nadhiron kabar pikakeungeun jang jalma-jalma anu doraka balikna bakal kana neraka naudzu. Ieu kira-kirana nu halala dirungi ayeuna pi surgaeun apa pi nerakaeun? Alhamdulillah. Sateuacan urang ngawaler pi surgaeun kapungkur aya ulama anu cerdasna di atas rata-rata. Nami lakobna simkuring disebut lakob kibalak muda ieu ge ulama lakobna Abu Nawas. Ia pernah nyieun syairan anu sok dibaca dina pangaosan. Ilahi lasturin firdausi ala wala aqwa naril fabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirul lambil. Aduh Gusti abdi aduh nah eta we ulang dinya aduh Gusti abdi ieu ulama nu pasaki ku pangarti jembar ku panalar hirup kasih ku ilmu waspada permana tinggal ilmu fikih kapang ilmu tasawuf diuyuk ilmu usul nanggeus disusul ibu ulama ieu nyen sairan nu makna utamina teh naon abdi lain ahli surga kunaon atuh ku orang Banjar mah wanian pi surgaeun nerakaeun surga eta mah makna harapan hayang ka surga hayang insya Allah yang hadir semua calon surga amin. Terus katingali dina pameunteun api surgaeun mah nya nya saur nabi dan cekuing innallaha ja'ala bani adama thamaniyata khisalin arbaun min ahli jannah wa arbaun min ahli nar. Allah nyiptakeun anak Adam kalawan 8 ciri. 4 ciri jang penghuni surga, 4 ciri jang penghuni neraka. Hiji penghuni surga mah boga ciri wajhun malihun, wajah pos uyah anu dibutuhkeun, ngandung harti wajah dikaresepeun. Maka tingali penghuni surga mah nya masyaallah, ditingali pamanteuna hehe, papanggih jeung RT hehe. Eta kacau hehe. Eta teh calon penghuni rumah sakit jiwa. Nya ge kacau hehe surga nya. Ya lo nu kitu mah masya Allah. Maka dumasar kana hal ieu moal pati-pati orang dieu nyarios ngawaler pi surgaeun upami teu aya dasar alasanana insyaallah memang satungtung urang maot iman nyadak iman Islam sadayana bakal ka surga amin ya robbal dari ka surgana mah bi fadlillah kalawan karunia Allah bi rahmatillah kalawan deudeuhna Allah bi ridhotillah kalawan ridhona Gusti. Ngandalkeun salat urang mah izin kudu asup ka surga, ngandalkeun sedekah izin kudu asup ka surga. Salat sedekah munggah haji urang mah jang nandakeun urang kahambaan urang ka Gusti Allah Subhanahu. Ciri kahambaan nyatana urang turut kanu marentahna saha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kitu mah geus teu kudu salat aya ka surga ku ridho Allah mah kumarek menang ridho Allah lamun teu ngalaksanakeun parentahanna. Ngan lamun diukur tina ibadah urang walar sing jujur ya ibu-ibu para wali santri anu dongkap dina wengi ayeuna nu hadir wengi ayeuna
Ayat kene apa eueuh ieu jamaah bapak-bapak nu daek salat maghrib jeung isya giliran subuh kaberangan kene aya kene apa eueuh ibu-ibu nu salat isya batur rumah nungguan adzan si eta mah nungguan iklan aya nu mana jelema mana batur rumah salat nungguan adzan si eta mah nungguan iklan teu ngaruh adzan teh si eta mah Allahu Akbar, cak anakna. Mamantos adzan mah, godong, sak godong deui can iklan. Datang karena iklan karak berbagi tugas. Nah, jagain TV ya mama mau sholat. Nanti kalau sinetronnya mulai kamu teriak yang kencang. Iya mama, indungna sholat di kamar, anakna nonton TV ngajagaan TV-na. Lawang patah kamar, lawang patah kamar dibukakan kene ku anjeun atuh katingali we TV di kamar oge. Ini kelas Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Gua teca anak nama mah iklan kene cek indungna nya katingali ya ge rek naon tah kabudak ini tempo kene mah menang rakaat kadua ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Waktu anakna mama sinetron mulai mah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Allahu akbar sami Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar sami Allah. Iya assalamualaikum syus ya lompat kana ieu nah aduh masya Allah. Ngandalkeun salat jauh, ngandalkeun sedekah jawab sing jujur. Loba kene ngeusian koropak majelis apa ngeusian pulsa HP jawab. Kadang-kadang diajak mantuan acara reunian ge karek ngandalkeun sedekah jauh urang mapi surga. Mudah-mudahan urang ngandalkeun cinta ka Kanjeng Rasul, cinta ka para wali, cinta ka para ulama. Sabab naon? Cek Nabi yusarul mar'u ma'aman ahabba. Dikumpulkannya kita di sana beserta orang yang kita cintai sekarang. Bukti di mana urang lamun cinta ka Nabi, buktikeun ku ngadakeun banyakin baca sholat. Saya tanya heula nu hadir cinta teu ka Kanjeng Nabi. Hari Nabi manggeus pasti asup ka surga, geus pasti eta manggeus teu ragu deui teu mang-mang deui. Atuh mudah-mudahan we najan urang can pati pi surgaeun, ari urang nyantel ka ahli surga mah urang ge ka surga jeung Kanjeng Nabi amin. Ya Allah ya Rabbal mana cenah ciri cinta teh ang cirina man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Saha jalma anu mika resep mika deudeuh mika nyaah mika cinta kana hiji perkara maka eta jalma bakal loba nyebutkeun kana ngaranna. Lamun bener orang dia cinta ka Nabi perbanyak baca sholawat. Yuk kita sholawat sasarangan. Ahmad ya Habibi salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi salam Habibi salam alaika salam alaika
Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala taha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ya sadaya jamaah mugi gugus ijabah sing salering angkat zaraka Mekah rejeng Madinah ka Mekah rejeng Madinah salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Gusti nada di hampura tina sadayana dosa terutama indung bapa pikadeudeunana pikadeudeunana salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Gusti kapilkan rezeki kanggo ibadah ka Gusti kanggo nulung palawargi nu hirupna tewala geri nu hirupna tewala geri salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik doakan anak-anak hadroh biar berkah manfaat amin ya Allah ya Rabbal alamin karena jamaah sadayana jalmi mah kabagi dua dina sholawat hiji aya tukang sholawat nu kadua aya ahli sholawat tukang sholawat mah kumacana ngajadikeun anjeunna gembira karena kecintaan kepada baginda Nabiuna Muhammad ari ahli sholawat mah kumacana hiji ngajadikeun leugeus manahna tambah cinta tambah rindu kumaca sholawat ngajadikeun anjeunna emut kana purwa daksina purwa witan daksina wakasan yang anjeunna hirup di alam nyata di piwarang ibadah ka Gusti Allah kumacana ngajadikeun anjeunna hamba Allah nambah keimanan katakwaan jeung kacintaan ka Kanjeng Nabiuna Muhammad. Jadi ari-ari sholawat nalika maca sholawat geter hatena hiji tambah rindu ka Rasul dua belajar mempelajari akhlak Rasul jeung nuturkeun kana yang sapopek akhlak baginda Rasulullah. Hari tukang sholawat mah simpuri mah karak nepi ka tukang cigana. Ai tukang sholawat mah maca ngan saukur kegembiraan karena cinta dengan Rasul ngan dina sholawat hanya sebatas kegembiraan tapi teu aya pati efek kana dirina. Maka tukang sholawat mah seueur. Jadi jarang tukang sholawat nggak sholawat batur mah nangis ya sama ngomongkeun batur aja panu kitu ge nya apalagi kalau muludan hadir dengan besti masya Allah batur maca mana ngomongkeun ka batur rek husuk ge hese dimuat digoda ku besti ya Nabi salam alaika datang bestina ya Rasul assalamualaikum waalaikumsalam salam manirewa sungan teh saha alaika sungan teh datang alumnian ayeuna ya Habib datanglah jauh-jauh ngajar nungguan ayeuna salam alaika emang mana biasanya kita orang ngaji sholawat panjang ngaji muludan tunggu alaika kan bedana saya ngaji jeung mulut ya Nabi nya beda lah mulut mah menang berkat ngaji matara salam alaika
budak cie bajuna anyar deui. Ya Habib anjay simer bos bajuna. Salam mani hurung bajuna alaika. Ya Habib hebat mana boga simer. Salam punya hebat kan si Torik 2 bulan jadi haji. Alaika sholawatullah. Eta baju mana ngahutang lain. Kamu nawes yang ngahutang ini kasih dibayar. Ya Nabi gini cincin aweh hiji kamana. Salam dijual ku salaki kamari. Alaika jangan salaki mana ngajual cincin. Ya Rasul biasa mau dajang mancing. Hayu ngecewes ngomongkeun batur. Jarang itu kang sholawat macak tapi saya 2 nana oke sah daripada terdaik baca sholat. Maka tukang sholawat mas sok kreativitasna kumaha sangkan maca sholawat kagenah masyarakat sok diajar ku anjeunna dikreatifkeun. Masyarakat resep dangdut atuh sholawat lagam dangdut loba panai namanya cinta siapa cinta salaki batur panai kitu aya nu kitu oge laguna bener teu. Tapi ku santri mah diganti kreatif. Cinta siapa? Cinta Nabi Muhammad sallu alaihi tuh ganti ku santri mah betul enggak? Daripada batur ngadangdut mending sholawat lagam dangdut kakarak tapi ka tukang. Teu masalah daripada nyambel ibu ngulek lagu baringan ngulek sambajang salaki baringan lagu daripada ngalagu mending sholawat. Coba. Biasanya kan bari nyambelnya pernah sekali aku pergi dari Pataruman ke alam barzah untuk aku paeh kadinya mau balik deui. Mending ku sholawat ganti ku sholawat ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyam asin teuing wa daraji atfat yaji rotal alami ya uhailal diwal karami ya bawang gede amat ya jugi jagi jug salakina awe gelo kabeh ke situ mah. Menang ang sholawat gitu menang dan sholawat mah bukan Al-Qur. Silakan ekspresikan bagaimana anda sholawat dan asal tetap beradab ka Kanjeng Nabi Muhammad. Menang dari Quran mun Quran teu meunang dipake banyak dipake heureut teu kengeng. Mentang-mentang orang Banjar Sunda imaman sholat maka lagu Sunda iya kana budu iya kana stain eta nu kitu mah. Atuh nu adan tambah stres nu adan pipiluan hayalah sholat hayalah sholat kelo kali nu kitu mah betul. Masya Allah jamaah muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan mabruk alfa mabruk untuk pesantren Fatur Rahman As-Saifiyah. Mudah-mudahan sakali deui ieu pesantren tambah barokah. Barokah mah ziyadatul khair nambahan santri bari santri anu saroleh jeung saroleha amin. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya semoga turun rahmat selamat hari milad semoga turun rahmat dari Allahu Ahad sehingga turun rahmat mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya milad mabruk ma'asana fi amali syekhona Allahu rabbirham murad
ya Rabbana. Kita doakan guru kita semua. Ma'assalama fi amani syaihuna Allahu rabbirhamhu rabbi ruhina ya Rabbana. Semua ma'assalama fi amani syaihuna Allahu rabbirhamhu السلام في أمان شيخنا الله رب ارحمه رب روحنا يا ربنا. Mudah-mudahan guru-guru orang sadayana salami asing dilaksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Sing paranjang yuswa sehat walafiat jiwa sinarang ragana. Sing gampil milik rizki bari halal tur barokah turunan soleh sinarang soleha amin ya Allah ya Robbal. Ibu bapak zaman ku Allah muliakeun di nararaga orang meeling karena di maulid keunana dilahirkeun anak junjunan kalbu musti kaning ati panutan urang sadaya nyatana habibana karim kanjeng Nabiuna Muhammad. Sekaligus silaturahmi akbar para alumni Pondok Pesantren Fatur Rahman As-Saifiyah. Mudah-mudahan barokah silaturahmi saur Kanjeng Nabi man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa ayyub sa'alahu fi asari falyasirahimah. Sahajal manu mikarep hayang berkah milik rizkina hayang terkenal umurna maka falyasirahimah sing bisa ngarak sajaga tali silaturah. Bahkan ya silaturahmi kalebet kana karakter, kelakuan, akhlak mulia, keseharian baginda Nabiuna Muhammad. Kacatur kapungkur kacaritakeun baheula Kanjeng Nabi anu mulia di mana nuju dirungrung kabingung ngambah sagala kasusah ngupuntit leuwih ka sedih baginda Rasul pacaman pakades lamun keur aya kapusing aya masalah sok langsung kapungkur sateur acan Islam menyebar dakwahnya masih sembunyi-sembunyi mun aya masalah teh ngadu langsung ke Allah ngan tempat ngaduna di tempat anu jauh tina karamaian manusia bernama Gua Hiro. Ibu apal Gua Hiro belah mana? Kuloneun Manon Jaya Gua Hiro. Gua Hiro mah aya di mah hoyong ka Makkah hoyong. Nararasib sadayana ka Makkah amin. Ya Allah ya Robbal. Santri mah tuh pasti itu aya rial tuh tangtosna gaduh amalia tinu janten guru. Kapungkur nuju mondok kitu sami aya cepun uru kapungkur cenah hayang jembar rizki sing seueur maca surah Al-Waqiah. Namun aya nu keur kakandungan bacakeun surah Maryam, Yusuf, Luqman, surah Muhammad. Anu maot bacakeun surah Yasin. Mun hayang kadamel bumi, kadamel pasantren engal-engalan bacakeun surah Al-Ankabut. Namun hayang urang dipikadede ku Allah seueurkeun maca surah Ar-Rahman. Namun hayang lesot tina fitnah dajjal bacakeun surat Al-Kahfi. Namun hayang berangkat ka tanah suci wayahna baca 4 surat utama, 1 surat Al-Hajj, surat As-Sawah, At-Tanah, Al-Imah. Nah gitunya lamun Al-Hajj aya dina Al-Qur'an, lamun As-Sawah dina lomari aya teh. Dina map hejo jual kumaneh eta sawah jeung At-Tanah ulah Al-Imam bisi baik di Mekah balang sakit urusan nanya. Tak insyaallah bakal berangkat ke tanah suci Mekah Madinah amin ya Rabbal. Saur para sahabat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla buktosna Kanjeng Nabi di mana kedirungrung kabingung ngambah sagara kasusah upami kanya Rasul keur aya masalah Rasul masuk ka gancangan ngalaksanakeun salat jawab sing jujur ieu ibu-ibu nu hadir penting ayeuna lamun boga masalah salat apa nyeun status tadi ge para lampu dijieun status engge nyaho mati lampu 2 kali guys cenah kitunya ayeuna mah teu kaopan saeutik-saeutik nyeun status viral ka dituna teh nya ribut jeung caroge jieun status salaki edan teu nyahoeun batur katangan teh salakina edan berarti eta pamajikan nu edan nu kitu mah ayo ulah-ulah sok dina masalah status ngada masalah status nu hade-hade we nu sae-sae kapungkur masaur Nabi salamatun insan pihim tilisan
salamat na mangsat usabag ngajaga lisanna. Ayeuna mah kapolsek punten salamat ukisa pihit di lisan. Di samping pihit di lisan cek simkuring ieu mah lain nambahan hadis Nabi ngan nambahan we cek simkuring lain saukur lisan ukur dijaga ayeuna pihit til yadain ku bisa ngajaga dua leungeun. Sabab ieu lamun geus kieu waduh bahaya. Bener teh? Terus teh? Lain tina lisan unggul ayeuna mah teu kieu ieu bahaya mah ieu. Ribut jeung tetangga jeung status. Boga tetangga hidupnya elit tapi pelit. Bisa wadeun batur. Palina boga tetangga hidupna sulit tapi gaya selangit. Tuh aya siri standar siri sindir dalam status. Ngadama status manu hade-hade we enjing-enjing ketikeun sallallahu ala Muhammad. Kayak dibaca ku batur lumayan pan batur salawat urang menang pahala. Insya ngan Rasul mau pamigaduh masalah teh lain ngadama status tapi buru-buru pawartos kanu gaduh penyelesaian dina setiap masalah. Moal aya masalah tanpa solusi, moal aya penyakit tanpa landongna, maka Rasul langsung sumerah diri ka Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ka gua Hiro netepan. Tuh eta karakter Nabi mun boga masalah gara-gara bebeja ka Gusti. Naon masalahna sok adukeun ka Allah. Moal aya masalah tanpa solusi bagi Allah mah. Cek urang masalah gede tapi jawab ku iman urang. Qadarna Allah kakawasan Allah leuwih gede. So, naon masalahna? Aang ece mah boga masalah teh hirup di alam dunia. Lieu eueuh rakab tayana teh sentek dicat sebelah geretpakeun musatan kokoronya so balang saprosa hirup di alam dunia. Jadi jalma nu sangsara aang kudu kumaha kudu atuh duka abdi kayak gitu mah wayahna we teh gablek macing daek usaha ulah eureun usaha tah dina usaha kudu ditambahan kudu usaha tanpa doa eta jelema sombong ngadoa teh daek usaha eta jelema bohong. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Setiap sesuatu teh aya pasanganana, pasangan usahanya ngadoa. Bilang bara ibu gaduh caroge keur ka sawah atuh ibu di imah amparkeun sajadah. Osok itu osok. Ieu mah caroge ka sawah, manehna mah malah nyeun status OTW. Salaki macul, pamajikan ngariung jeung Bang Emong. Cumpahna sabah. Kami berjanji bayar hutang tepat. Ayah di anaknya berarti akan hadir setiap enggak poe. Naudzu Masya Allah hayang barokah mah lain berketut jeung riba ka hade jelema riba ditantang perang ku Allah ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba hai orang-orang yang beriman kepada Allah maka ulah coba-coba anjeun ngaemam perkara harta anu riba teh haram kullu lamina batta mina haram panaru auladi namun beuteung diisian ku perkara nu haram maka neraka pangbalikanana mudah-mudahan urang sing ditebikeun dina seueur neraka amin. Ya Allah ya Rabbal ini amparkeun sajadah di tengah imah geura bungah geura rasana tenang tentram rasana salakikeun macul di sawah Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watil yakil agyar wa miftahil babil yasar pamajikan keur salat di imahna beres ruku beres sujud beres menang 2 rakaat 4 rakaat sarakina di sawah capek leuseuh leureuh nah handapeun galengan deukeut tatangkalan pamajikan mah beres mangkakeun ngaberes netepan ngangkat kedua panangan Allahumma in kana rizki bisama'i fa'zirhu ya Allah kalau memang rezekiku di atas langit turunkan ya Allah salakina katinggal kalapa di kebon mah budak-budak salakina wow amazing ya naon ya mengirim ilmu ka aing lulusan aya nya atuh eta kalapa dicandak bae dibelah bae dileueut caina dadak sakala ieu salakina nu keureus keur capek kitu ngaleueut cai kalapa wasilah doa pamajikanana di imahna ieu lalakina dibere kakuatan ku Allah sehingga jadi lalaki langit lanang jagat sakti manggulang-mangguling tetes badikeun ka ti semua kadang dewa gagah ieu salaki ku gagah-gagahna kumisna sagede galengan
Lamun kumisna sagede galangan sagede kumaha biwirna coba ku sia pikiran. Sagede sawah beunannya. Wah seger deui maculi tengpok tengpok. Keur ngadoa deui. Wa in kana fil ardi fahrisu. Kalau memang rezekiku di dalam tanah, keluarkan ya Allah belut ngajo sorangan. Tapi ngadoana sing khusyuk karena Gusti Allah. Naon teu aya soknya hirup sangsara seureurkeun usaha bari ulah ninggalkeun salat tuh. Cenah abdi mah dihina wae ku tatangga salat tahajud wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asakaruka maqam mahmuda dibere maqam nu mahmud derajat nu terpuji jangjal nu naik morejat tangga penting ibad. Cenah abdi mah aya kahayang teu daekeun laksana salat hajat. Abdi boga anak parawan hiji-hiji na dipikaresep ku dua lalaki nu mana nu cocok jang anak abdi istihoroh. Abdi mah loba dosa salat taubat. Cek BMKG rek aya bencana gede di Indonesia tolak bala naon nu eueuh lain cenah Kang abdi mah hayang salat teh meunang duit harita keneh salat jenazah berarti bener Bang Santri anjing ngalaman jadi santri baheula mau anu maot teh atoh aing baheula teh beje mah kolot nganturan telat duit bea keur ngalogat kena bari tunduh ngadenge di masjid innalillahi yes atuh nya percuma dinaukeun ge moal hirup mending dieskeun syukuran banyak lain sakartum la azidanakum jeung syukur mah bakal ditambah mun anu moal yes engke isukan maot teh saurang mah lumayan tuh tong salah maafnya doakeun santri deui sing barokah manfaat ilmu amin cerdas anjeun aya ku dideres ngaderes ngapalkeun tapi barokah manfaat aya dina ridho nu jadi gur eta ridona ka guru Insya Allah, ya, nu hese mah jadi santri akhir zaman mah ya, kasih pagar hidup melalui akhir zaman mah hese ngelawan media, kurang banyak. Pungkur mah nuju masana pan teu aya hupah HP, ieu mah seueur. Nah jadi pondok ketat jadi imana mah dibebaskeun ku kolot eta. Mantak santri ayeuna mah utamikeun mah betah bari jeung sabar. Rasa wingi baheula jadi santri pertama kali masantren tahun 2002 pangarsa guru simkuring 2002 simkuring di pondok pesantren Al-Fatah Gunung Halu. Nah didinya 3 tahun ngalih langsung ke daerah Darul Majirin, Darul Bogor. Darul Majirin sadadna ka Manon Jaya kasih kuda. Nah di Darul Majirin ngalih ka Cikalongkuron, Cianjur. Eta karasa ku simkuring teh Cianjur ka Bogor deui simkuring teh ngaos tahadus bini mah. Karasa kuring jadi santri teh aya laguna geuning. Jika hafalan tak kunjung datang, sendalmu berkali-kali hilang. Tugas-tugasmu terus diberikan, jangan pulang, santri ingatlah pesan kiai, semua santri kan jadi pemimpin nanti, ikhlas sabarlah hidup di pondok ini, sukses nanti, dan dudidam oh kiaiku I love you. I can't stop loving you oh kawan, jangan tinggalkan pondokmu. Jika hafalan tak kunjung datang, sendalmu berkali-kali hilang. Tugas-tugasmu terus diberikan, jangan pulang, santri ingatlah pesan kiai, semua santri kan jadi pemimpin nanti, ikhlas sabarlah hidup di pondok ini, sukses nanti. Enggak sholawat aing ngomong mah henteu Masya Allah. Karena ya nu ngajagaan listrik di dia tersepenuh lagu. Masya Allah, mudah-mudahan santri sing barokah sadayana, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rasul nuju bertahan nus di Gua Hiro, sumping malaikat Jibril maparinan wahyu nu pertama ka Kanjeng Nabi. Pertama kali baginda Rasul nampi wahyu ibu dasyat-dasyatna eta Al-Qur'an. Dugi ka ngajantenkeun badana Nabi ngagidir saliratna basa acuk ku kesangna turun Kanjeng Nabi di Gua Hiro mendakan istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, Bunda Khadijah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Habibi ya Rafiq ya Babar Rohmah. Saat Hai permata hati kekasihku, hadir gelis. Inilah ibu panggilan Nabi untuk istri tercinta. Habibi, Rafiqi, Babar Rohmah, kekasih dan permata hati. Ibu pernah disebut permata kusalaki? Bara-bara. Ulah ka ibu ce, pamajikan ini disebut permata ngagebeg. Pamajikan dia permata. Naon? Permata. Oh, ngaledek. Beda aing hideung bisa sebut permata. Padahal mah jelas cek hadis Nabi adunya mata wa khairu mata'iha al mar'atu sholihah. Dunia ada perhiasan sebaik-baiknya perhiasan dunia ada wanita yang soleh. Teu naon hideung beungeut ya ai solehah mah sebut permata be insyaallah. Dipeluk ku Kanjeng Nabi. Di mana ya Rasulullah kunaon Gusti kunaon? Geulis seributan kaula geulis cilaka kunaon make datang ujung nyebut cilaka aya naon carioskeun ka abdi tong merasa cilaka tong keung tong gember coba Gusti ngaleut heula minum heula caritana teh nya caritana ieu mah nya dibere cai pangkanya Rasulina riwayat oge bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kumaha Gusti rasana teu aya rasaan nya Raka Batara Yai Arjuna kunaon kasep jauh di jugjug anggang di teang di Bogor teh ngan dibere cai herang ari biasana Yai minum cai naon kasep hidup minum cai naon kopi gudai Raden Sieun ka Gatot Kaca ieu mah. Raden kunaon Gatot Kaca ngagerem kunaon panitia oh kopi gudai panitia ka dieu. Tinggal ya atuh deuleu China deuleu China deuleu China herang adi dala China ti handap herang adi dala China ti luhur herang dala China dala China Lain tepuk tangan bawakan gudai ka dieu bagaimana aku kan betah ceramah bila di meja ini air putih saja jangankan menyambutku dengan segelas susu secangkir kopi pun tak tersedia ngajar ngaji geus penting ieu nya masya bohong kasep heureuy nya banyol tong dianggap banyol heureuy tong dianggap heureuy ya eta mah ada penina jamaah muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dipeluk baginda Rasul ku Bunda Khadijah begitulah akhlak mulia seorang istri salehah salak dibalik teh buburu digeugepan akang lamun balik di sawah balik di kebon balik di usaha langsung digeugepan tarakang sarwana teh gitu kadang-kadang salah datang sabodoan nya assalamualaikum salam akang balik neng geus nyaho nah di mana bauna ka ambeuk bau naon bau kungkang mani mati baheula oge anu kitu ka salaki aya tong salah Bunda Khadijah mah salehah salaki balik teh ditangkep imah cuma daek nangkep kumaha tangga ngora karak ditangkep biasa di Bogor pangansa industri seueurna jadi namun bageurna pamajikan teh kumaha tangga namun tangga ngora ya tangga hiji ka tangga 10 tos gajian karak someah ka pas salaki teh salaki udud ge tadi dicarekan malah keur nyapung ngagoda ka salaki hanya dia salakina si Adi ngaranna beunang ya giliran we nanggung bulan tanggal 10 ke 20 duit gaji mulai CF ganti lagu lagi surga yang engkau janjikan neraka yang kau berikan duit yang aku nantikan belangsak yang aku dapatkan rupa ramah akhir bulan tanggal kolot duit eueuh nu nginjemkeun eueuh hutang loba wah rungkan kana sirah nyapu ge meupus goyang kuat beak sapu tilu sini parotong
lalaki gerhees dicarekan beri nampung hubus goyah ampun buka imah teh balatak wae di baheula sapukeun motor deui disapukeun motor deui mang hese bawa salaki cokor ka bawah mah leupangan tara make sendal ih najis aing mah kesel ka salaki teh batur Jumatan main mah leumpang kamu ka masjid teu make sendal balik moal sembah sendal saha buah goblok salaki geblek nu kitu mah hirup molor we hayo teu molor udud wae geus suka mah tiang listrik di bakuan wae anyot ka sia nyetrum modar dinya kesel salaki teh ampun aing mah salah milih bukan salaki teh nu kitu mah nikah jeung RT aing baheula anu kitu salaki aya wah aya ini mah wanita-wanita solehah terbaik insya yang sebut wanita solehah hoyong kudu aya cirina di diri urang allati idza nadarta ilha syaratka kita tep wajahna ku suami teh kudu pibungaheun kudu piatoheun kadu wajah teh indah di hadapan suami dandan teh jang salaki jong ka pasar jawab sih jujur ibu-ibu orang dieu lamun dandan jang salaki apa jang kondangan kitu jang salaki mah daster we terus geus karolong eta daster semakin banyak yang bolong semakin indah dipandang barolong daster na masyaallah nya diganjel make panditi salaki nangkep patojos salaki napa ya dangdan muga beleg duit gue nya mun duit loba karak dangdan pipina ge diwedakan panona ge disedoan biwirna dilipenan kelekna ge disemprotan ngomongna ge meuni caca delan keur loba duit mah cadel awak disemprot sadayana hari ini suamiku pulang guys bawa uang banyak saya tak masuk resep karena lato-lato. Cicing Mang Santri eta mah kedasar margi diwasung gak dinten di poe tara uhuan. Sarakina datang ke mani manja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, aya naon geulis? Akang, anak ae ti. Naon? Anak ae. Naon sih? Ka mana wae belegug? Kalau make belegug atuh. Sasalak kena enten koli endut. Naon? Enten koli endut. Naon? Mese rokok meuli udud. Akang, naon geulis? Entan tentit. Naon entan tentit naon sih bujang atuh saeutik dibaro apalagi suaminya kerja di luar kota pulangnya seminggu sekali kangen sama suami assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aka ada apa sayang seminggu loh kita berpisah kenapa itu terlalu lama bagi mama kunaon hono ida endu euli empah naon hono ida endu euli naon sih sono kacilari nu sekali apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Cincon rok muka. Naon? Cincon rok muka. Naon sih? Kacing kecopot antrok ke muka. Ibu hayang ka surga hayang. Surga na awewe aya dina di dosa lap. Kumata ka surga na babari awewe mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad komomun salaki na hideung mah anggap we boga Ka'bah di imah tos salat subuh teh kecrok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik incar lalaki tarangna labbaik la syarika lak labbaik innal hamda Allah wa ni'mata amazing nakawal la syarika lak bismillah Allahu akbar salakina huai wah majikan utah kabahna tara digosok rupana eta mah masya lima daya Rasulullah kunaon Gusti Rasul kunaon kaula tos panggih jeung Jibril mere wahyu ka kaula ti Gusti Allah nu wajib disampaikeun ka umat kaula apa yang menjadikan engkau khawatir wahai Rasul gelis perjuangan akan semakin berat beban perjuangan akan semakin susah maka kahade
kahade geulis doakeun akang cilaka sigana akang ieu namun tanpa dukungan jeung doa ti anjeun cilaka kunaon otomatis musuh Allah akan edan-edanan nyerang kaula lamun kaula nyampikeun risalah Islamiyah ayeuna keneh sedangkeun umat kaula can loba kumaha pendapat anjeun apa jawaban Bunda Khadijah kala wallahi ma yuhzikallahu abada sekali-kali tidak demi Allah moal bakal cilaka tenang we beb tenang Masya Allah inilah Bunda Khadijah terhadap baginda Rasul dukungan anak Masya Allah tenang we Gusti tenang moal cilaka moal kunaon anjeun yakin kaula moal cilaka fa innaka latasilur rahimah hiji karena saenyana anjeun sok rajeun silaturahmi maka ieu luar biasa insyaallah kasep hidup para alumni oke teteh haji teteh ustazah para alumni sadaya nu hadir poe ayeuna niatan silaturahmi kanu janten guru insyaallah moal bakal cilaka dunia jeung akhirat amin ya Allah ya robbal naon cenaan silaturahmi teh ulin ka imah guru nya sae nganjang ka baraya nya sae tapi urang candak makna lugawi daripada silaturahmi silatu nepungkeun rohmi ka deudeuh maksud tina silaturahmi teh naon nyambungkeun rasa kanyaah jadi silaturahmi mah lain saukur amprok jisimna tapi amprokkeun rasana aya saukur amprok jisimna mah seueur panggih jeung tetangga mineng tapi kadang hate tojaiyah jeung tetanggana kadang hate silih gorengan jeung tetanggana alumni jeung alumni silih kapanggih mah mineng tapi terkadang maaf dalam pertemuan itu ada ketimpangan sosial betul maka jalma anu silaturahmi bisa nyambungkeun rasa kadeudeuh walaupun dekat di walaupun jauh di mata bakal dekat di hati jarang soteh ka dieu ka guruna tapi dina doa selalu menyebut nama guruna insya jadi silaturahmi teh nampungkeun rasa kadeudeuh dalam silaturahmi kudu amprok wae mah punten orang dieu sugan orang Banjar aya nu pantos amprok jeung Kanjeng Nabi aya atawa nu hirup bareng jeung Nabi di dieu aya teu aya tapi nah urang daek ngayakeun maulidna kusabab urang najan teu amprok jisimna tapi amprok manahna begitupun Rasul ka urang kabungkur Rasul kantos nangis hanya mengingat kita sebagai umatna ditanya ku sahabat Gusti kunaon ceurik kaula rindu ka umat kaula pan ieu aya abdi la bal antum ashabi lain mane lain umat kaula tapi mane mah sahabat kaula saha anu dirinduan ku anjeun teh Gusti umat kaula nu mana umat anjeun teh jalma-jalma nu lain hirup bareng jeung kaula jelema can panggih jeung kaula tapi mereka cinta ka kaula eta disebut umat kalau dirindukeun teh mudah-mudahan yang dimaksud Nabi adalah kita semuanya amin amin ya Allah ya robbal ditepungkeun sambungkeun rasa kadeudeuh rasa kanyaah konsepna salamat dunia akhiratna Nabi teh kusabab hirupna welasan asihan nyaahan ibu lamun hirup rumah tangga geus teu aya rasa kadeudeuh rasa kanyaah bener moal rumah tanggana moal lamun aya pamimpin geus teu nyaah kanu jadi rakyatna bener moal mimpinna lamun aya rakyat nu teu nyaah ka pamimpinna nurut moal dipimpinna lamun aya anak teu nyaah ka kolotna nurut moal kanu jadi kolot lamun aya kolot teu nyaah ka anakna daek moal ngadidikna maka konsep utama hirup hayang salamet dunia akhirat simpen rasa deuleuh rasa nyaah ay kolot ke anak mah insyaallah pastinya ngan konsepnya ahna aplikasinya dengan cara apa lain segala kahayang anak diturut ay kolotnya ke anak mah tapi diberikan tarbiyah pelajaran hirupna maneh hayang boga motor hayang talar heura kumaneh alfiah kan jarang kolot nu budaya kitu leres teu maaf kadang-kadang punten pangarsa di sini si enak masan kayak di dieu aya RA na aya MTS na aya MI na leres teu aya SMEIT na aya sampai MA Madrasah Aliyah na ge aya sok naon kurangna tinggal genahna insyaallah kalau ada sekolah nu asup dina keluarga besar pesantren rek yayasan namina insyaallah yang berkuasa bakal kurikulum pesantrenna lain sakolana pere di dieu saya yakin lain nuturutkeun perena sakola biasana santri pere sakola ge pere naon sababna da simpuri kakumpul kitu sambil sakola tapi pasantren nu bari sakola cek guru mangga teh aya sakola di pasantren tapi sakola teu meunang ngatur aturan pasantren di pasantren nu bakal ngatur kana aturan sakola pan di pasantren na insyaallah waktu duha istirahat sejenak untuk melaksanakan duha heula insya karena pan kadang-kadang pangarsa lamun sakola hungkul punten mun sakola hungkul ayeuna apalagi kurikulum ayeuna mah full day school-nya
seharian penuh di sekolah. Saya lebih setuju baheula Pak Kejaksaan, Pak Kapolsek, kapungkur sekolah di Senin nepi ka 1 ngan lohor balik baheula teh. Aya ge sekolah beurang lamun sekolahna kurang ruangan. Aya sekolah beurang kita tinggal gantian isuk balik karak main asup. Tapi ayeuna mah pannya sekolah di Senin nepi ka Jumat. Tapi terkadang waktu di tambihan asar teh karak bubar. Uih we ka bumi nepi magrib bujeng-bujeng tos magrib budak naik ngaji. Saeutik pangarasim kuring di rumah gaduh dakwatul falah pangaosan sim kuringan teh aya sakolahan sakolahanna bebas keluar. Kitu geuningan kapungkur mah da memeh Covid Pak Kapolsek santri sim kuring aya dugi kana 150 na da orang dinya hungkul seueurna. Tapi ayeuna nya genep 5 meureun. Nu genep 5 teh 20 urang tara ngaji Pak. 15 mah ngalong eta ge ngajina saminggu sakali. Nu 20 urang deui ka mana doa eta teh aya dina daftar tapi jelema tara aya. Nu tiluan mah aya taraji nu bapoe ngaji anak uing tiluan. Udah hese ayeuna mah nya budak daek ngaji teh. Akhirna budak dididik formalna cerdasna tapi tanpa aturan akidah agamana. Terkadang banyak sudah dewasa cerdas akalna tapi goreng adabna. Bener teu? Tingali murang kali ayeuna mah pangresa lamun teu dididik ku bimbingan pesantren punten teh cium leungeun ge ka kolot lobana na pipi ayeuna mah kita. Kadang kana tarang. Kadang kana bujur. Budak edan gitu mah. Balik ka imah mewek pas nu heueuh. Assalamualaikum. Ayah, Bunda, aku dikeluarin dari sekolah. Yang benar kamu. Bercanda. Eta budak wani kitu ka kolot. Kolot mak nyaan nyaah ka anak. Nah, kamu sudah makan? Kamu nanya. Ini tanya. Nyamuk ay budak begitu. Ini bahasa Bogor gitu lah. Masya Allah. Kamari malam lebaran ay loba kesel ka budak leutik. Saya budak sedikit lah. Ini mah dididik ku santri mah. Kus emang ke pasarnya mah muanya. Di lembur-lembur tengah juga budak sakit geus mulai songong ngapolon. Lebaran pangan saya teh. Pak Kiai mina aidin wa faizin ya. Taqabbal minna wa minkum. Nyodorkeun kan aing teh. Mainna nyokor-nyokor suka tarik dicopot mah tarik deui kena. Os edan teh budak. Sugan ayah santri nu wani kitu punten santri mah cium leungeun ka guruna tah mundur geus jauh karak wani nu kanan ninggalkeun awak guruna geus kedekatan ke guruna karak wani malikeun kana awakna beda budak ayeuna mah kolot keur diuk teh papa cicing nyarek ngajowa cicing kolot keur nongton di lengkahan wek ajejek beuteuna sorry bokap. Oh ini tak bokap cicingnya bokap ka bapak gitu gaul mun ka indung nyokap mun ka aki nyokep mun ka nini nyakop eta mah coba eta leres teh maka pentingna dedehnya ka anak maaf tong saukur di sakolahkeun didik ku ilmu pasantren sabab naon sakola mah pek teuing sing luhur suga dikenteng suga sakola teh masalah tapi ieu ilmu agama ilmu pasantren tong ditinggalkeun Insya Allah. Mana konsep nanya teh ibu lamunnya ka salaki urusan salaki sing bener insya mun salaki nyaah kanu jadi pamajikan apa kohan zahir batina sing leres adab-adabna ajarkeun sing leres. Jadi satu yang menjadikan Bunda Hodiah begitu percaya bahwasana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moal bakal ku Allah cilakakeun karena satu Rasul suka silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi penting ayeuna ngajadikeun cukang lantaran urang salamet dunya jeung akhirat. Amin. Teraskeun ieu teraskeun. Atau sajam setengah teraskeun. Punten Kang Ustaz Fikrinya biasana mah sajam mun leuwih teh lembur hitunganna. Aya ieu Pak Camat yang nambahan-nambahan. Masya. Nu kadua wa tahmilu kalla. Baginda Rasul kenapa selalu dijaga ku Allah? Karena Rasul mah hirupna prihatin. Tileutik kasep bagi prihatin. Jadi punten lamun jelema ngapukeun susah belum tentu susah Kanjeng Nabi. Nabi mah luar biasa. Yuswa 4 sasi dina kandungan tos ditinggalkeun wafat ku ayahanda tercinta Said Abdullah. Lahir ke alam dunia Yusuf 3 tahun ke 4 tahunna diajak zarah ku Umina Bunda Aminah uih dina zaroh eta Bunda Aminah teu mah ngantunkeun Bunda Aminah cicing jeung eyangna Abdul Muthalib ngan saukur 2 tahun Yusuf 6 tahun Kanjeng Nabi Abdul Muthalib pun tilar ti alam dunia
Yuswa genep tahun dicanda ku pamanna bernama Abi Thalib saukur dugi ka 2 tahun hungkul. Yuswa 8 tahun Nabi tos hirup mandiri tos tiasa ngagembala kambing ngangon onta. Eta Nabi bahkan diajak berdagang ke negeri Syam bersama pamannya bernama Abi Thalib. Yuswa 8 tahun Nabi mah hirup nanggeus berjuang sendiri tidak mau merepotkan orang lain. Pan anak orang mah jarang 8 tahun geus bisa kos kitu bener teh. Jadi mun hayang salamat kudu daek prihat. Ai prihat teh ulah beunghar sanes, mangga teh teuing. Ngan di mana beunghar urang hirup ulah sok. Lamun beunghar ulah sok. Lamun miskin kudu sok. Sobar sombong, miskin sombong, nyamu geunang nu miskin. Ngoprog, "Hey guys, aku balangsak nih guys." Itu nyambung tuh nya nu katilu mana wa taksibul makduma akhlak baginda Rasul teh taksibul makdum daek nulung kanu butuh nalang kanu susah nyaangan kanu poekeun ngahudangkeun ka anu geubis eta Kanjeng Rasul nalika tulung kanu butuh nalang kanu susah Nabi teu ningali agamana Nabi teu ningali karakter kahirupanana yang Nabi lihat adalah siapa dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala tarap ulah pilih Nabi di mana nulungan teh masya mun diriwayatkeun caritana mah panjang atuh Kanjeng Nabi mah punten jamaah sadayana kajalmi anu ngahinana ge bageurna luar biasa. Pan aya riwayatna nya Nabi Muhammad sok ngahuapan orang Yahudi kafir Yahudi di pojokan pasar ngan ieu teh kafir Yahudi teh jelema buta tapi ieu buta teh eling-eling jelema buta teh tahu diri pokona mah masya Allah unggal isuk yang sairna teh Muhammadun Nabi Muhammad sahirun tukang sihir Nabi Muhammad tukang tenun wahai Muhammad tapi Muhammad tukang tenun Muhammad tukang sihir Muhammad dukun edan Muhammad jelema sesat tapi Nabi mendatang huapan deh unggal isu dihuapan ku Kanjeng Nabi Nabi teu aya tilar ti alam dunya digentos ku Abu Bakar cak Abu Bakar teh geulis anak jeung jemat awak ka Aisyah isinya baginda Nabi sekaligus anakna Said Abu Bakar geulis aya teu kalakuan Nabi nu can dituturkeun ku bapak aya Pak naon unggal isuk Nabi masuk ka pasar Yahudi ngahuapan jelema buta di pojokan pasar oh nya kitu mah datangan ku Said Abu Bakar ditangkeun ka jelema teh bener we kitu we kahaluan teh Muhammadun sahirun Muhammad tukang sihir Muhammad tukang tenun Muhammad tukang ngabohong eta cek Abu Bakar si edan dia jelema wanian amat ayeuna Nabi Muhammad sedangkan Abu Bakar geus panas datang Abu Bakar teh ngahuapan dihuapan cek nu buta teh rada beda ieu mah leungeunna kunaon kasar tepos nu biasa mah lemah lembut ngahuapan teh nikmat karasakan aletah ge Mang saha kitu nu ngahuapan maneh baheula itu jajan tunggu Abu Bakar oh ieu maneh saha aing mah Abu Bakar oh paingan atuh galak ka aing sia mah batur Muhammad tukang sihir teh yeuh sing eling sia mah teu sadar jelema buta teh lamun hayang nyaho nu unggah poe nyuapan maneh teh jelema nu dihina ku maneh Muhammad ngaranna rupana mun aya nu buta teh eling turunan si eta ana pae nu viral aku sedih banget aku sedih goblok si eta dibere bantuan dipake bayar kontrakan dibere donasi jangan ngubaran mata mah dibagi-bagi ke pamajikan ampun naudzu turunan si eta rupana eta anu Yahudi itu tadi saha Muhammad kusuk dihina ku maneh teh ya Allah kata Abu Bakar berarti sapopoe ieu teh anu sok dihina ku kaula teh Muhammad mohon ku sia dihina tapi geuning karasa ku maneh ngawapanan nikmatna geuning leuwih tibatan kaula sabab naon kaula mah teu samulia Muhammad kaula mah aya keneh ku kakesal lamun jelema geus ngahina Muhammad kaula kesal maka tadi kaula ngajejel-jejelkeun roti saeutik rada kasar sabab maneh ngagogoreng Muhammad mun aing teu inget kana dosa mah diracun ku aing sayeuna kumaha cek eta Yahudi hampura kaula teu apa ayeuna mana Muhammadna Muhammad nu dihina ku maneh ayeuna geus jilat teu alam dunya Abu Bakar
bawa kaulah ka makamna, kaulah hayang asup kana ajaran anjeunna. Tuh ieu nabi hebatna, nulung kanu butuh, nalang kanu susahnya, angan kanu poekeun. Lain saukur kanu dikadeudeuh nabi mah, bahkan ka musuhna unggal subuh kanjeng nabi lah nu lewat rek ka masjid teh diciduhan ku orang Yahudi. Cek nabi teh wow, magic. Ternyata mulut membau dicigo. Tapi tenang mah lape. Hari kedua orang Yahudi penasaran dengan akhlak Nabi. Wah cigoba cinuna. Cek Nabi wow. Semakin banyak udah ini guys. Dia lape pakah polsek dia lah. Masya Allah. Poe katilu orang Yahudi penasaran. Akhirnya terbalik ngumpulkeun ciduh di subuh ka subuh. Terbalik kan wak sikat Muhammad gering wak huk pedahar penginung gering iya gering ku sabab nabi apa ku sabab kalakuana sorangan nabi mah teu ngalawan enggak dicidu dilap ternyata poe kakilu rek nyiduhan teh geus puasa sapopoe ngumpulkeun ciduh horeng gering ge jelema balik di bawah tuh kanjeng nabi geus mawa salampe semua eber di wadahan poe ciduhna ternyata pas nabi mencolak teh hei sahabat naon Gusti nya itu jelema di dieu poe subuh teu aya Gusti ka mananya oh Gusti anu wasidunya anu subuh nyiduhan salira heeh eta Gusti mau eber naon di wadahan ciduhna lumayan Gusti jelemana gitu dan oh tuh dah mah hayu gancang urang salat ahnya beres salat sok dipayung ka majlis kaula marek nganjang heula arek ngalayan heula ka eta jalema Gusti jelema nu nyiduhan dilayan ka Kapolsek mun urang tigana mun musuh urang gering dilayan apa atoh urang labok eta mah dorakati aing yang gering-gering teuing eta mah dolim ka aing rasul mah teu isuk-isuk wassabaha selamat pagi Rasul tidak pernah ulur salam ke orang-orang yang bukan beragama Islam. Salam na Rasul diwantung ke adan. Kusabah eta subuh isuk-isuk. Wassabaha, selamat pagi. Saha di luar, kaulah Muhammad. Muhammad mana? Anu sok diciduhan teh geuning. Mau gebek orang kafir teh nih. Aduh, Muhammad datang. Rek naon man ka dieu? Kulin. Sama wani kain yang gergering. Suudon wae orang Nasrani eta. Masya Allah lain makasanya kelut kaulah ngadang muti sahabat kaulah cenah anjeun teu damang kaulah datang ka dieu nyanggakeun panglayan wassabaha selamat pagi di mana anjeun ayeuna keluar bari ngageter awakna deui disikat ku Nabi Muhammad da gering ripuh buka ke lawang panto ceklek malara da kitu nu balangsak mah pantona ge nya beda nu beukar mah tuh gablek atuh ini balangsak mah malara dapurna weh koret kepaingan malarat tak koret hirupna bener maneh Muhammad nya iya abdi Muhammad buka ke lawang panto rek naon Muhammad ka dieu rek naon dedeuh ingat mang ingat urang teh boga keneh tali duduluran aya dulur sesama agama ukhuwah Islamiyah aya dulur sesama negara ukhuwah wataniyah aya dulur sesama anak aya dulur sesama manusia ukhuwah basyariyah anjeun beda agama jeung kaula tapi anjeun dulur sanagara jeung kaula aya hak ngalayan ka anjeun kunaon cenah majarkeun muriang mohon Muhammad geuning maneh geus ngalongok batur kaula mah can aya nu ngalongok geus teu kudu ngomongkeun nu sanes kaula datang nyanggakeun panglayan sok sininggal damang diantos ciduhna aku rindukan anjir eta itu ayeuna pan izin sorangan Muhammad ampura Muhammad ayeuna kene saksenan ku anjeun asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini akhlak mulia kanjeng Nabi nulung kanu butuh nalang kanu susah nu katilu nu kaopat mana akhlak mulia Nabi cek Bunda Khadijah wa takriru dhaifa ngamulyakeun kana semah nu dongkap ka bumina nu terakhir wa ta'inu fi nawa'idil haq teunang ludeng ngajerkeun kana kabeneran inilah baginda Rasul wantunan dina berjuang insyaallah para santri-santri Faturrahman As-Saifiyah jadi jalmi-jalmi istiqomah dina berjuang ngajalankeun parentah Allah amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Wa kun akhiri muftari musamihan wa kulil islahi fasadi nasihan wa asli fasada bid sa'amuli wa in badihatan fala tubadili. Bobona sapanon carana sapakan bobot pangayon timbang taraju kapuraning rahayu jati kaning kabuk kembang pinitik senebaran sari-sari permios sanes tesono amitan lain bosanan kawong kuku waktu kaugar ku aturan. Cikuray gunung cikuray urang Banjar anu mager iraha kajampang teuy paturai mah urang paturai insyaallah patepang teuy insyaallah patepang caladi endep na upi cakakak nangkring nakawat Kang Ustad Rifki abi bade teras uih geura siapkeun eta berkat kirang langkung nyuhun kandiapunten leres dong kapitulung ti Allah lepat kabodohan simkuring hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan siraman rohani kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dilangsungkan ke acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Uzair.